Assalamualaikum baraya pendak deui sareng cumel yeuh anu pagawean sapopoena ngagugulung jeung gerohaneun tong bosen-bosennya ningali vlog cumel tah ieu abi gegeroh teh rada berangan soalna isuk-isuk teh kaburu aya batur di caina jadi abi kebagian berang yeuh keun bae kebagian berang ge nu penting mah beres di pigawe nya baraya urang satset we ayeuna mah gegerohna nyaho-nyaho beres we ieu abi teh bosen konten teh nu kieu deui coba atuh saran baraya ngarah aranjeun ge teu bosen ningali abi nu kieu deui sapopoena teh bilih aya nu gaduh saran sok komen we nya baraya tuh pannya arit satset mah nyaho-nyaho beres we nya gegeroh teh tah beres gegeroh ayeuna mah urang napikeun heula beas baraya ieu si beas teh alhamdulillah aya nu masihan baraya keur ka Depok teh ya abi ka Depok teh niatna ngan kurung wunder tututnya uih-uih teh pada ngabahanan beas hatur nuhun pokona mah kasih bibi sareng si emak nanya alhamdulillah ditampi pisan ieu ditapikeun heula teh da bala baraya beasna meuni seueur kieu bala nage tapi resep sih bagian napikeun kieu teh tah beres napikeun beasna ayeuna mah urang lanjut masak jang simurang kalih baraya ieu abi bade nyayur wortol heula tah abi mah sok rada greget we kitunya tos dipang nyayurkeun jang mamamna malah hayang mamam jeung nu lain nu kahayang jeung sakarep sorangan malah menta hayang jeung endog kadang hayang jeung kurupuk doang baraya simple sih kahayang namah ngan karunya we menta teh nu kitu deui mangkana ayeuna mah jarang dipang olahkeun da naon atuh tara kadahar nu aya kapiceun keun bae ayeuna mah urang lanjutkeun heula nyayurna di mamam sakali dua kali ge teu nanaon nu penting mah ka mamam we nya ngarah teu loba teuing kapiceunna nya baraya da nyaah atuh tah ieu urang goreng heula bawangna nika seungit tos seungit mah angkat asupkeun kana si caina lanjut asupkeun si wortelna terus tong poho si bumbu-bumbuna biar enak eta tong poho oge si bawang daunna tah ayeuna mah tungguan we tika ngagolak tika asak